Ih, sarua atuh neneng, emane urang ngeripuh. Manok sapeting di dinya ge aduh aing. Ih, mendingan yeuh ngeuna sa monok di urang mah peutingna dibere naon goreng pisang, goreng sampe. Yeuh tingali sawo maneh. Bener euy. Yeuh neneng, Halah. mun maneh kudu apa mendingan imah mah mending di pojok sayeuh. Naha? Heueuh daripada loba tetangga mah lieur, loba pica capekeun neneng. Ai maneh heueuh. Lain bener heueuh resepnya. Heuh, Kampung mah segala Di aya. kampung tingali sawo. Panen tingali tuh. Tuh tingali pisang neneng. Tingali Sawo ge tingali cerepe ieu kerek sampeung dipanen. atuh urang mun teh di bahanan maneh mah. Kewe atuh neneng peuting dianterkeun ku Kang Edi sawo. Eta sampe goreng sampe jeung goreng pisang datu mawa awake maneh ripu berat. Geus wae na urang manganterkeun maneh heula. Ya Nah, sawo besi. hayang urang ge. Heueuh engke ku Kang Edi dipangmawakeun dianteran. Meuni bawel. Nah, meta kereta besi kaburu lewat. Heeh, ada urang ge eta Kumaha balik? di deupon. Yuk, urang teh maneh teh kudu akur jeung urang teh era aing kamari ge meuni dieukun ka RW sayeuh. Sarua urang oge. Ari akur mah genah heueuh. Heeh. Ieu boga hakeunan ge maneh mending ngilungahakan ningan peuting seubeuh. Era geus kalot. Ah, eta di mana apa? Mana Ari oge apa atuh. kitu mah? Yuk, maneh ulah nyeun sodeka ka aing mah Heeh sarua maneh oge urang sok Ulah nyieun nyieun. dambekeun wae urang deui. Ulah memanas we aing, ngabejaannya aing mah. Nah, atuh aing mah komo erek Agustusan. Heueuh, tuh tere apa gini eta? Heeh. Miluan iring-iringan mah. Ah, teuing aing mah gede beuteung cuma ripuh. Aing mah. Kudu ngadedot leumpah anjir aing mah mendingan jedog ge di imah. Engke tungguan we maneh cicing ti dieu Nempokeun we merenya, Heeh, ti dieu Eunam mah kana atuh. motor, ke tungguan urang. Heunam buru atuh kereta bisi kaburu balik. Oh, teu zaman mah. Maneh Tarek tangkap balik balik. meuni poporongos wae maneh teh. Sok-sok atuh. Urang Karek deui tuh. deh. Kenam nih, maneh meni kos budak kudu dianter atuh mantok oge Bisi salah. Nyapekeun deui meni celudeng maneh mah kudu dianterkeun wae. Bisi nyasar kan imah mana teh di ditu tuh Di jauh. pojok. Maneh meni nyasar ti dinya ka dieu. Apa Nah, aku mah nyasar maneh jiwa budak nyasar. Arah ka dieu maneh teh. Si sore neng. Pokoknya mah ke dahareun mah dianterkeun we lah nya ku Kang Edi heuh. Heueuh, jeung goreng sampe. Kade mun si Edi geus anterkeun goreng pisang jeung sampe teh maneh ulah macem-macem ulah nitah monok. Moal atuh karek akur aing teh moal nyieun Kade gara-gara. yeuh kurang dicatat maneh tah. Macem-macem maneh awas we kurang mah. Dipecat ku aing mah. Asal barang bawara cing loba. Tenang kalem lah jeung urang mah. Asal ulah haja we ulah dititah monok hiji we tenang. Moal. Sarua urang ge capek. Heureuh tuh di pila mana kan boga cenah pila lain. Boga tah urang pila. Mana? Enam tadi ukur teh. Oh. Pila Oh, ieu iya. kampung konten atuh. Oh, ieu teh. Heuh, so atuh istirahat lah imah wa ka eta mah. Oh, capek urang teh deh. Ngahegang aing mah. Megang. Tepuhnya. Oh, lipuh. Aduh, pipi aing mana neh. Aing gitu tempat istirahat maneh Amun ka ieu teh nya. Bisa santai-santai gogoleran neneng teh is adem. Ain. Mungkin lamun Mang Edi kaburitan da urang teu tega atuh kita balik sorangan ti peuting. Wah, sia mah. Atuh panik. Tuh, da sia mah kitu wae rek nyeun wae masalah ka aing teh Aku sia mah. Arek oge aing teh ieu geus deuk jempling-jempling ngan masalah we eta mah kahayang maneh kitu teh. Belagug sa sore neng.